Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu abdi perwakilan ti kelompok basa Sunda bade ngajelaskeun ngeunaan drama basa Sunda. Istilah drama asalna tina bahasa Yunani nyaeta draumai, hartina berbuat, berlaku, bertindak atawa beraksi. Nalika mimiti muncul dina kesenian Indonesia, drama disebut tonel. Istilah eta dibawa ku urang Walanda anu hartina pintonan. Istilah tonel ditarjamahkeun ku PKG Mangkunegara 7 jadi sandiwara. Sandiwara asalan tina bahasa Jawa. Sandi hartina simbol atawa rusiah, wara atawa warah miboga harti pangajaran. Jadi, sacara etimologis mah sandiwara teh pangajaran tina simbol-simbol nu sifatna rahasia. Aya deui istilah sejena nu padeukeut jeung drama nyaeta teater. Teater asalna tina kecap teatron nu hartina tempat pintonan atawa panggung. Istilah teater oge digunakeun pikeun nyebut drama modern. Drama teh kasenian nu mindo cipta. Maksudna aya 2 kali proses. Kahiji aya naskah drama, kadua eta naskah teh dipintonkeun. Nu ngalaksanakeun pintonan drama teh aktor atawa aktris atawa palaku nu baris merankeun karakter nu aya dina drama. Hartina maranehna ngalakukeun akting. Kusabab ngalakukeun akting tangtu mika butuh dialog atawa paguneman. Ari dialog teh wangunna kalimah langsung. Terus salanjutna aya unsur-unsur drama nyaeta kahiji aya babak. Babak dina drama biasana ditandan ku setting tempat. Hartina mun ganti setting eta tandana ganti babak. Kadua adegan. Adegan mangrupa bagian babak biasana nu ditandaan ku nambahan jeung ngurangan palaku. Katilu aya dialog atawa paguneman. Dialog mangrupakeun bagian utama drama. Nu kaopat aya pituduh teknis nyaeta pituduh laku lampah palaku sarta ngagambarkeun kaayaan dina carita. Nu kalima aya prolog nyaeta bubuka panganteur kana eusi drama. Nu kagenep aya epilog mangrupa panutup drama. Eusina biasa kacindekan atawa amanat. Tapi henteu tiap drama aya epilogna. Nu katujuh nyaeta tema. Tema nyaeta puseur carita nu ngajiwaan sakabeh eusi carita. Nu kadelapan galur carita. Galur nyaeta runtuyan kajadian dina drama. Nu kasalapan latar atawa setting. Eusina ngeunaan tempat, waktu, jeung suasana. Nu kasapuluh aya palaku nyaeta jalma anu mainkeun peran dina drama. Nu kasebelas aya amanat. Amanat teh nyaeta hal-hal nu rek ditepikeun ku pangarang marupakeun ajen-ajen moral. Salanjutna aya ciri-ciri drama. Nyata nu kahiji dina naskah drama aya catetan ngeunaan palaku anu aya dina eta drama. Anu tujuanna nyaeta pikeun ngajelaskeun hal-hal anu perlu dijelaskeun ngeunaan palaku anu aya dina drama. Kadua, dina drama aya bagian anu disebut babak jeung adegan. Dina hiji drama bisa aya sababaraha babak jeung dina hiji babak bisa aya sababaraha adegan. Nu katilu, dina unggal babak jeung adegan aya katerangan atawa catatan. Nu kaopat, dina drama aya prolog jeung epilog. Prolog ditulis dina awal drama, epilog ditulis dina akhir drama. Aya oge naskah drama anu henteu miboga prolog jeung epilog.